panumbut catur debat. Fadil panumbut catur debat, mangga. Anu sanesna off mic heula nya. Off mic. Mangga tapi kamerana di on-keun. Mangga Fadil di kawitan. Entos. Aya teh eta napa videona? Oke, aya sok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dinten ieu urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina acara debat pro kontra ngeunaan AKB. Dina taun ayeuna teh urang beunang musibah nyata virus corona. Kusabab virus corona teh nyebarna gancang. Janten diayakeun AKB sampeikeun akhirna diayakeun AKB. Ku kituna urang pandangkeun weh ayeuna cing kumaha pamadegan ngeunaan hal ieu. Akil ti nu pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Fadil, tiasa diulangi deui temana naon? Ngeunaan AKB kieu. Ngeunaan AKB pas di pandemi ieu abi ti kelompok pro setuju jeung pangayaan AKB kusabab abi ti kelompok pro setuju jeung pangayaan AKB kusabab kan sadayana geus tiasa di kelas 11 terus ka kelas 11 oge butuh praktek. Jadi kudu AKB-na dilaksanakeun gitu. Soalna kan mun teu praktek mah hese gitu. Terus apalagi mun di imah mah hese praktekna jadi kudu tatap muka. Atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akil nu tos ngahaturkeun pamadegan ti nu grup pro. Ayeuna aya nu bade nambihan ti nu grup pro. Lamun teu aya lanjut ti nu grup kontra. Cing Raka kumaha etana pamadegan ti nu grup kontra? Saha Fadil? Raka, Pak. Raka, aya Raka? Mangga. Raka respon. Kami tak aya respon gentos dia. Iqbal ada. Iqbal teu aya di kana. Iqbal teu aya di kana. Sok gentos deui. Tos Ria web, Pak. Sok mangga. Hatur nuhun Fadil serta Acana. Lamun abdi mah kirang satuju sareng AKB teh kusabab kan nuju mangsa sasalad kieu mah hawatosnya janten mending di bumi wae sakolana daring teu kedah AKB gitu. Tos Ayeuna abdi bade ngacindekan heula diayakeun AKB teh aya dampak positif jeung negatifna.
Dinu positifna jang perusahaan anu ditutup teu meunang nanaon janten ayeuna bisa ngarinti deui perusahaanna. Lamun negatifna sieun aya gelombang kadua tinu COVID-19 ieu. Janten kumaha jalmana nu ngalakukeun jeung ngajalankeun. Lamun jalmana nu henteu ngajalankeun protokol nu bener nyaeta berarti negatifna. Mun henteu mah nya henteu alhamdulillah ku kituna debat pro kontra ayeuna ngeunaan AKB teh urang cukupkeun nepikeun ka dieu heula. Sim kuring salaku panumbuk catur ngahaturkeun hatur nuhun kana perhatosanana tina sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dea Putri. Aya Dea Putri mangga. Sawala nya. Oke, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luyu rancang awal, poe ieu urang sawalakeun ngeunaan kagiatan naon wae anu bisa jeung nu teu bisa dilakukan salama PSBB. Saha anu rek nepikeun kumandangna? Mangga Kasani. Punten tiasa ulang deui. Temana ngeunaan kagiatan selama PSBB anu tiasa dilakukan sareng nu teu tiasa dilakukan. Lamun cek abdi mah nu tiasa dilakukan abdi anu tiasa dilakukan ngelakukan menerapkan protokol kesehatan nutos di damel ku pamarentah sapertos 3M TA teras nya pokona eta hungkul tos wae. Atur nuhun. Ayeuna atur nuhun tah saur sani mah kitu ngeunaan kegiatan anu tiasa dilakukan selama kegiatan PSBB teh. Teras ayeuna nyungkeun pamadegana tina kumandangna ngeunaan kegiatan anu teu tiasa dilakukan di salama PSBB. Mangga ka Alta. Muhun, hatur nuhun ka Dea. Saur abdi mah nu teu tiasa dilakukeun teh nyaeta tadi siga kukumpulan di luar, teras komo mun deui kaluar tapi teu nganggo masker kitunya teu numutkeun kana protokol kesehatan. Sakitu wae teh abdi. Hatur nuhun. Tah kitu geuning nepikeun kumandang ti Alta mah hatur nuhun oge. Tah kitu geuning ari entos aya kumandang ti Alta sareng sani mah urang cindekeun we yen kagiatan PSBB teh aya sababaraha kagiatan anu tiasa dilakukeun oge aya nu teu tiasa dilakukeun. Tina kegiatan PSBB ieu teh urang oge kedah ngaati protokol peraturan protokol kesehatan oge dimanapun sareng kapanpun oge. Hatur nuhun tina sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akil, mangga Akil. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi alam. Bapak, Debat, Kil. Oh, debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampurasun, tepangkeun nama abdi akhiru di alam. Alhamdulillah, dinten ieu urang sadaya tiasa ngalaksanakeun kagiatan pembelajaran BDR Basa Sunda poe ieu. Materi ayeuna nyaeta kegiatan praktek nu kudu dilaksanakeun di sakola. Pasti aya nu pro nu ngadukung mun praktek teh leuwih alus dilaksanakeun di sakola atanapi pasti aya oge nu kontra. Sebab pandemi ieu masih aya nepikeun ayeuna. Kumaha pamadeganana ngeunaan hal ieu? Hanetia Eldika. Boleh kelompok pro. Hanet. Hanetia aya. Hanet. Gentos we kieu. Gentos teh tunggu. Ganti. Oh, ganti. Keisha. Keisha kelompok pro. Mangga Keisha. Aya deui Keisha. Gentos deui kieu. Nabilah Zahira. Nabilah Zahira kelompok pro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di tim pro. Bentar. Akil tadi temanya teh apa? Temanya teh kegiatan praktek nu kudu dilaksanakeun di sekolah. Kalau menurut Abdi mah praktek di sekolah harus anu dilakukan di sekolah teh nyaeta seperti pelajaran tata hidang anu servis anu gitu sabab acan di lamun diajar di bumi teh pasti bakal hese pisan lamun henteu praktek langsung di sekolah. Gitu Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Nabilah di kelompok pro. Mangga kelompok kontra aya nu teh satuju. Abdi tunjuk kayaknya. Ria Juliarti. Nuhun, Akil. Udah. Bapak kalau udah 2 Oke. kali nggak apa-apa. Nu teu acan heula kieu. Oh, iya. Talita Rahma. Menurut Abi, mun aya praktek di sekolah berarti kudu protokol kesehatan nu ketat. Tapi ayeuna oge mun arurang di sekolah protokol kesehatan atas ketat tapi di luarna arurang teu ngikutkeun protokol kesehatan sama aja gitu, Pak. Makasih Akil. Hatur nuhun Akil atas. Sami-sami. Hatur nuhun Talita di kelompok kontra aya deui
nu ti kelompok pro nu erek ngabantah kamandeganana ti Talita. Nabila, erek ngelanjutkan debatnya teh atau enggak cukup? Cukup wae Akil. Hatur nuhun Nabila sareng Talita. Alhamdulillah mun ayeuna pamadegan ti masing-masing kelompok geus disebatkeun. Ku kituna debat pro kontra tina ngalaksanakan praktek di sakola dicukupkeun. Sacan eta rek abi cindekeun nyaeta praktek di sakola aya kalewihan jeung kalamahan. Nyaeta praktek contohna mun di kalawihan di prona nyaeta praktek tata hidang anu kudu dilaksanakan di sakola atanapi nu kontrana kudu ngalaksanakan protokol kesehatan. Dicukupkeun nepi ka dieu heula, hampura mun aya salah-salah kata. Hatur nuhun kana parhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alta, aya Alta? Aya Pak. Alta debat. Temana wios sami. Wios dan naon? Iya. Anu ditunjuk diusahakan secepatnya ngaresponnya. Oke, sok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yes. Tepangkeun wastapun Alta Syahidati Haya. Dina kasempatan ieu alhamdulillah urang tiasa kempel kanggo debat efektifna PJJ. Nu kumaha arurang terang PJJ atanapi pendidikan jarak jauh teh nu nuju dilumangsungkeun ku margi ayana COVID-19. Ku kituna dina pasoalan ieu aya nu bade ngadugikeun pamadeganana. Pamita aya ku abi tunjuk kayaknya. Mangga kanggo Putri di kelompok pro. Hatur nuhun Alta. Numutkeun abdi mah belajar jarak jauh teh loba mangpaatna. Sapertos urang tiasa diajar di bumi walaupun keur aya COVID-19. Jadi orang tetap tiasa diajar dapat ilmu di imah ge. Geus sakitu wae Alta. Hatur nuhun saderek Putri. Ayeuna arurang dangukeun pamadegan ti kelompok kontra nyaeta tanya. Abdi. Oh, mangga. Menurut abdi mah belajar online teh kurang efektif. Soalna lamun di imah nu belajar teh nu rajin-rajin weh yang aku nggak bisa bahasa Sunda. Yang dari bapak aku nggak bisa bahasa Sunda. Sok satiasana. Yang dari yang biasa-biasanya aja, yang kurang rajin gitu mah. Kayak ya udah nggak peduli di materi dari gurunya juga, ikut Zoom juga, ikut meeting juga enggak. Jadi ya kurang efektif aja gitu. Menurut aku mah harus ke sekolah, tapi harus ketat juga itunya protokol kesehatan gitu. Udah. Hatur nuhun Alta. Hatur nuhun saderek Haneda.
Ayeuna bade aya nu mairan atana piti sadaya putri. Mangga. Eta mah balik deui ka sewang-sewang siswana kumaha ngaresponna. Mun nu rajin di sakolanya di imah ge bakal rajin, tapi mun di sakolana ge geus males nya pasti di bumi ge beuki males. Jadi kumaha mun belajar mah kumaha ka sewang-sewangna. Hatur nuhun. Ya. Margi eta mah berarti balik deui kitunya kana siswana oge. Mangga ka saderek hanitia bade di ieu bade ngadugikeun deui pamadeganana. Atana Menurut abdi mah nya nu kirang rajin teh kudu apa namanya? Kudu diajak gitu sama guru nanti sebagai guru kayak gitu. Kudu diajak kayak dari apa sih namanya teh pertemuan teh bikin ke anaknya teh gimana ya harus rajin kayak gitu. Kalau daripada di rumah kan malah lebih ngurang-ngurangin. Asik. Jadi isasahanna ge kedah aya motivasina kitunya, kedah masihan motivasi kanggo murid-muridna. Mohon. Cek poe sakitu atanapi aya nu bade ngadugikeun deui pamadeganana. Tos we Alta. Atanapi cekap. Cekap Alta sakitu we. Cekap. Mohon. Kukituna tina Alta ngeheng. ngarah gaduh motivasi kanggo dirina yen PJJ teh sanes alasan kanggo males-malesan. Jadi PJJ mah efektifna aya, henteu aya kitu nya. Kukituna sakitu wae alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keisha, aya Keisha. Keisha. Aya. Halo, Keisha. Keisha belum siap. Oke, prepare heula mangga alat-alatna. Halo? Keisha? Tacan siap? Oke, Ria. Sok Ria heula mangga. Bewara atau sawala atau apa Pak? Debat. Debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, ayeuna arurang tiasa patepang deui dina acara debat ngeunaan sakola online kusabab COVID-19. Sanajan ngangge virtual meet. Sapertos anu ku arurang uninga, dina mangsa sasalat COVID-19, sakola teh diliburkeun teras digentos ku PJJ. Kusabab sakola PJJ PJJ nu lami ieu janten seueur pisan pro kontra di masyarakat. Cik kumaha pamadegan ngeunaan hal ieu kangge saderek. Indira.
Boleh diulang, Ria? Jadi ini janten ieu teh ngeunaan sekolah online atau PJJ anu tos lami kumaha pamadegan Indira. Numutkeun abdi mah abdi setuju-setuju wae da belajar mah bisa di mana wae gitu. Belajar online teh ya bisa bikin disiplin oge pan. Ya pokoknya ya abdi setuju weh. Mohon hatur nuhun Indira. Mangga di kelompok kontra kumaha pamadegana ka sarek Fadil. Ya. Janten abi tinu kontra, abi teu satuju ku sabab tinu pelajaran ieu kan aya nu teu diparhatoskeun tinu materina, terus tinu Google Meet-na ge aya nu dateng aya nu henteu oge. Janten tinu pelajaran online oge aya negatifna oge gitu. Mohon. Mangga di kelompok pro bade mayan. Atas wae. Mohon alhamdulillah debat dinten ayeuna tos beres. Pola hilap jaga kesehatan sareng nerapkeun protokol kesehatan. Simkuring Pundria Juliarti salah. Maaf. Ayeuna kacendekeun heula. Sakola online atau sakola offline teh aya kakiranganna sareng kalebihanana. Contoh kakiranganna teh seueur murid anu teu tiasa praktek sareng stres, kalebihanana kasus COVID-19 teh rada bisa ditekan. Sanajan seueur keneh faktor-faktor lain anu ngajieun kasus COVID-19 teh naek. Ayeuna mah arurang kedah ngadoa supados kasus COVID-19 teh turun, terus pemerintah ngizinkeun deui sakola tatap muka. Alhamdulillah debat dinten ayeuna tos beres. Ulah hilap jaga kesehatan sareng nerapkeun protokol kesehatan. Simkuring Pundria Juliarti selaku panumbu catur ngatur nuhunkeun kasadayana. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paradila, ya mangga Paradila. Paradila. Ya, mangga Ya. Sawala. Prolog dina keluarga leutik aya diwangun ku tilu jalma nyaeta indung bapa sareng anak. Aranjeunna ayeuna nuju kumpul ngasawalakeun liburan nalika pandemi. Bapa nu kapeto jadi panumbu catur pok ngamimitian nyarita. Sok poe ayeuna meumpeng bapa atas libur ngadamelna urang sawalakeun kanggo liburan tahun ayeuna bade ka mana? Tunjuk, Pak? Tunjuk. Sani. Abdi atos, Pak. Oke, Nambikeun deui. Nu sanesna sok. Siapa ya? Talita. Atos, abi mah atos Bapak. Siapa tuh Pak? Nggak tahu, aku baru masuk. Keisha. Abdi we Pak. Sok Sabrina. Kak Paradila boleh diulang deui? Diulang. Ya, mohon. Prolog. Dina keluarga leutik aya diwangun ku tilu jalma nyaeta indung bapa sareng anak. Aranjeunna ayeuna nuju kumpul ngasawalakeun liburan nalika pandemi. Bapa. Sok poe ayeuna meumpeng bapa atas libur
Mana urang sawalakeun kanggo liburan tahun ayeuna bade ka mana? Numutkeun abdi mah mun tahun ayeuna corona geus ilang, ya kumaha situasi we, namun tahun ayeuna masih kene aya corona, mending mah kudu di imah we gitu, kebel jeung keluarga. Mun tos tiasa kaluar maksudna kaluar pas teu aya deui corona mah boleh we rek ka mana wae, jiga kaluar kota, ka pantai sajabana. Nah sakitu wae cukup teh abi. Hatur nuhun. Nuhun. Kumaha pada aya nu mairan deui? Nasyo, sok Nasyo. Nya, cek abi oge amun liburan dina kondisi kieu mah sigana teu bisa, jadi urang kudu nungguan heula i corona beres tepi ka reda. Jadi penambihan angka positif corona. Tas? Muhun atuh ari sakitu mah kacindekanana dina sawala ieu teh liburanna teu kada heula sanajan nuju corona keneh. Tas, Pak. Tutup. Udah, Pak. Nabilah ya, Nabilah. Aya, Pak. Nabilah. Oke, debat Nabilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasabi Nabila Zahira. Jadi ya tema debatna nyaeta kan atas COVID terus rame di Indonesia. Terus pas sasi 13 Januari teh aya vaksin. Masih loba keneh anu ragu ka vaksin. Kumaha pamadegan ngeunaan vaksin teh di rasanya. Bapak tapi ari ini loba masih banyak udah banyak yang itu Pak. Oh, mangga. Iya deui we, Wios. Aku belum. Saha aja. Oke, siap. Ya, ada suaranya? Ada. Saya biasa di kelompok kontra. Numutkeun abdi mah kalau vaksin teh belum apa sih isinya teh, si zatnya teh menurut abdi mah belum sieuna belum terlalu ngaruh karena COVID. Jadi belum terlalu bisa nyegah COVID. Jadi kudu aya tes deui, kudu aya kayak pengujian lagi kepada si zat vaksinnya agar nantinya bisa lebih maksimal gitu ngecegah COVID-nya. Ayeuna pamadegan di kelompok pro Vina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Nabila. Tiasa diulang deui teh anu tadi. Anu man, oh teh mana? Teh mananya eta tentang vaksin anu baru pisan muncul di Indonesia. Prona. Ya. Ya. Menurut Abi mah divaksin teh kudu sabab naonna. Ela. Lupa tuh bisa. Nya sok satiasana sok. Kudu kulantaran kunaon ya? Lantaran ker. Ker biasa nyegah virus gitu. Ya. Gitu wae. Aya anu bade Ya, mohon. Keisha bade debatkeun deui atawa atos wae? Atos wae Bil. Atos wae. Menurut Keisha di kelompok kontra masih ragu jeung vaksin. Tapi lamun di kelompok pro kudu disuntik vaksin sabab pame ngurangan COVID-na. Sakieu wae urang cukupkeun nepi ka dieu heula. Abdi sebagai penemu catur ngahaturkeun nuhun patosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tak? Hanetia. Aya? Iya, Bapak. Sawala sok. Sawala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesangkan Pustapun Niti Aldika. Tentangnya sama apa nggak Bapak? Naon sok? Sadaya anu dipituhormat kusim kuring langsung dipayun urang panjatkeun puji sanana syukur ka Gusti Mas Allah Subhanahu wa taala. Ngariung dina kasempatan ieu anu temana vaksin COVID-19 kukituna supados teu ngakolong kana waktos sayu urang sadaya buka acara ieu. Tunggu, Pak. Nyanggakeun ka pangjejer pertama ngadugikeun kamandangna. Kayak gitu, Bapak. Pilih. Ya. Pilih. Bebas saha we. Pios nu atos ge. Nashwa. Punten Hani tiasa diulang deui tadi topiknya. Temana tentang masihan vaksin COVID-19. Ya? Pro-nya. Apa tadi kurang kedengar? Masihan vaksin COVID-19. Pro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas Abdi Nashwa bade
nyampaikan pendapat tentang vaksin COVID-19 di tim pro. Menurut abdi, vaksin ieu teh kudu pisan dilaksanakeun sabab bisa ngirangan atau nyegah COVID ieu gitu. Jadi kudu dipake, kudu digunakeun ameh si COVID ieu teh saletik-saletik ngirangan atau teu nambah jumlah positifna. Hatur nuhun Najwa anu tos ngadugikeun kemandangna. Kukituna vaksin COVID-19 teh bisa jadi harapan orang sangkan bebas dari virus. Salajengna nyanggakeun pangjejer kadua Indira. Hani kontra nih. Iya, kontra. Numutkeun abdi mah jangan oge vaksin eta teh sabab di TV di berita ge aya berita kena COVID. Jadi kan ngejamin oge. Begitu wae atau lanjut debatna Najwa? Bentar. Tadi kan katanya cantang tuh, tapi seenggaknya mah aya pencegahan gitu. Jadi aya pencegahan saeutik mah. Di vaksin teh gitu. Dari tim kontranya, Indira, sekap wae. Sakitu wae. Nah, hatur nuhun ka Najwa jeung Indira anu tos ngadugikeun kamandangna vaksin teh kudu diuji lab heula. Jadi urang memang kudu merhatikan benar-benar bermanfaatna ieu vaksin. Sangkan bisa efektif ngubaran COVID-19 ieu. Sakitu wae ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tos hanet ke Keisha. Mangga Keisha. Ya. Ada Bapak. Oke, Sawala. Ya, Sawala. Sawalanya. Sababaraha pangurus OSIS keur ngayakeun sawala. Materi anu disawalakeun nyaeta ngeunaan perlengkapan protokol kesehatan di sakola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poe ieu urang sawalakeun ngeunaan materi naon wae perlengkapan kangge protokol di sakola. Saha anu rek nepikeun kamandang. Paradila. Ya. Sok mangga nepi ke kamandangna. Numutkeun abdi mah anu kedah dipersiapkeun dina protokol kesehatan di sekolah nyaeta utamakeun jaga jarak sareng diayakeun tempat ngumbah panangan sareng kedah matuh ka protokol kesehatan. Gitu atos. Ketua
aya deui anu bade nambihan. Fadil. Punten temana tentang naon? Temanya tentang perlengkapan anu digunakeun perlengkapan protokol kesehatan anu digunakeun kudu di sekolah. Menurut abi mah teu satuju ku sabab eta teh kan alat-alat teh kan banyak dipake ku jelema gitu, takutnya teh kan di ditu teh aya virus atawa naon gitu. Janten teu satuju gitu. Tos. Aya deui bade nambihan. Paradila mau nambahin lagi? Udah, segitu aja. Bapak boleh nambah orang nggak? Entos we, 2 we. Oh ya. Sakitu wae. Mun atuh sawapoe ieu dicukupkeun heula. Hatur nuhun kasadayana anu geus hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashwa debat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langkung cipayun urang panjatkeun puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, nu mana dinten ieu arurang tiasa kempol ukur ngaayakeun acara debat kontroversi tentang BDR. Hatur nuhun ka para hadirin, pihak pro sareng kontra. Tempangkeun wastak simkuring nasionabilah nu jadi panunggu acara ti kelompok pro aya Ibu Putri jeung ti kelompok kontra aya Bapak Akil. Kumaha cek tim pro ngeunaan ieu ayana BDR ieu atawa belajar di rumah, belajar di imah. Ibu Putri. Numutkeun abdi mah diajar di bumi aya sababaraha mangpaatna. Sapertos urang takedah kaluar ti bumi keur nyegah penularan virus corona. Terus di bumi ge bisa ngadapatkeun ilmu, bisa panggih jeung babaturan ngan ngalewatan video call misalna. Terus bisa praktek di bumi. Jadi walaupun di bumi ge urang tiasa dapat ilmu. Hatur nuhun. Hatur nuhun Ibu. Jadi BDR di rumah teh bisa dilaksanakeun. Jadi kumaha tim kontra aya pendapat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Akhirudi Alam ti tim kontra. Abdi kasup tim nu satuju jeung BDR ieu. Jadi abdi leuwih satuju mun sakola tapi masih ngalaksanakeun protokol kesehatan kusabab mun BDR ieu aya rea kakuranganna nyaeta materina hese asup kana otak. Soalnya kan tiap jalmi beda-beda teknik pembelajaranna, aya nu lewat audio, aya nu bisa lewat visual atau aya nu leuwih bisa asup ka audio visual. Terus misalnya di BDR ieu rea guruna anu telat
eh, telat mere info gitu. Jadi info nanu kudu diterima malah jadi lila gitu. Terus aya miskom oge mun di BDR teh. Terus kuota oge kan hese gitu. Soalnya BDR kan pasti pakai kuota gitu. Jadi menurut Abimah lebih alus mun misalnya sekolah tapi pakai protokol kesehatan. Nuhun. Hatur nuhun Bapak. Kumaha Ibu Putri bade di tanggap deui atawa tos wae? Tapi keur ayeuna kan wabah COVID-19 ge beuki nambah. Mun misalna siswa kan pakabeh diantar ku orang tuana, aya nu orang tuana kerja pagi-pagi, jadi kan pada naik angkutan umum atau bis. Nah, kadang kan di ditu ge sok tengah jaga jaraknya, komo diangkot kan angkot mah leutik, jadi pasti pas sedak-sedak. Nya walaupun misalnya sehat gitu, tapi mun di perjalanan aya nu misalnya aya nu kena virus corona terus deket-deket terus kan ka urang nage jadi kena virus corona terus pas dibawa ke sekolah dicek suhu mah misalnya normal, tapi kan mun suhu normal ge can tentu jelema eta teh tak corona gitu. Jadi bisa wae mun sehat tapi pas di jalan teh kena virus corona gitu. Terus Ibu, kumaha Bapak Akil? Ngenaan eta abdi mah sarana jadi bisa sebagian murid nu datang ke sekolah gitu. Jadi misalnya aya 35 murid, jadi ngan aya 10 murid gitu di hari eta ke sekolah, terus sekolah gitu. Atawa kasih pertanyaan aja gitu. Mau si muridna erek di IMA atau di sekolah gitu. Jadi kasih kesempatan. Ternuhun Ibu Putri kumaha? Cenah kudu bisa setengah-setengahna gitu. Muncul Ibu Setuju soalnya walaupun setengah-setengah, tapi kan di jalan mah can tentu misalnya mun cek wali kelas ge kan bahasa kamari teh aya nu diizinan atau henteu, tapi kan pasti nu teu diizinan ge hayang kan misalnya ka sakola panggih jeung babaturan, tapi mun di perjalanan misalnya naik angkutan kota misalnya gitu kan hese gitu panggih jeung loba jalmi, sedangkan ayeuna kan teu meunang panggih jeung jelema nu loba gitu. Turnuhun Ibu, mangga Bapak Akil bade diteraskeun atau tos wae? Menurut abdi mah namanya soalnya kan sadayana geus di kelas 11 terus kita teh sakedeung deui PKL, tapi praktek di sekolah teh kirang gitu. Kirang dilaksanakeun ngan sababaraha kali. Jadi sieuna teh gara-gara BDR ieu terus teu ka sekolah gara-gara teu bisa praktek gitu di sekolah. Jadi pas di PKL teh kaget gitu. Soak gara-gara masih bingung kumaha carana masak, kumaha carana masang gas gitu. Jadi abdi mah lebih setuju mun tetap sekolah tapi dilaksanakan protokol kesehatan terus ngan sabagian nu datang. Naswa atau Hatur nuhun. Ya. Atos. Jadi hatur nuhun tim kontra jeung pro kancik deukana
sigana orang bisa diajar materi di imah ngan ngiluan praktek di sekolah kusabab ieu tos ditemukan solusi jeung simpulana sigana cekap sakieu wae acara dinten ieu hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Amelia. Sawal apa debat, Pak? Sawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun nami abdi Putri Amelia Nur Karisma salaku panumbu catur dina acara sawala. Judul sawalanya nyaeta adaptasi kebiasaan baru. Di tahun ieu dunya kaasup Indonesia ngalaman pandemi virus corona anu dipikasieun. Virus ieu seueur ngaleueut korban anu teu sakedik. Saprak virus corona aya di Indonesia, pamarentah langsung ngaluarkeun himbauan adaptasi kebiasaan baru. Luyu rarancang awal urang sawalakeun ngeunaan adaptasi kebiasaan baru. Sok alta nu nepikeun kamandang ti heula. Hatur nuhun Kak Putri. Mohon adaptasi kebiasaan baru teh saur abi mah pentingnya. Kumargi kan arurang teu biasa gitu, teu biasa ku pandemi ieu. Janten arurang teh kedah nu namina mengenal deui gitu. Mengenal deui kana lingkungan anu anyar. Ku arurang ngajagi kesehatan nu leuwih gitu misalnya, terus ayeuna kan aya protokolna gitu, kedah jaga jarak, kedah nganggo masker ka mana-mana, sareng sosialisasi jeung batur teh ayeuna mah dikurangan gitu. Janten saya wae adaptasi kebiasaan baru. Hatur nuhun. Hatur nuhun Alta. Lamun cek Dea kumaha? Hatur nuhun kapan ku catur. Nuhun abdi mah nya sae. Tapi langkung sae oge mending PSBB wae di bumi daripada BEMA. Tapi lamun misalkan emang aya kegiatan anu penting anu kedah kaluar bumi nya emang kedah nerapkan AKB, tapi lebih saya mah mending cicing wae di bumi PSBB. Itu wae disipun mah. Hatur nuhun Dea. Alta badi nambihan. Muhun tah abi mah setuju wae gitu sareng Dea, pami misalna teu aya kagiatan di luar bumi mah mending cicing we di bumi gitunya, nyirangan gitu corona teh. Yeuna korbanna. Janten AKB mah dilaksanakeunna pami aya kegiatan di luar nu misalna penting kan. Gitu. Setuju. Dea bade nambihan atawa cukup wae? Cukup wae ti abdi mah. Mun kitu mah urang cindekeun we. Urang kudu ngalaksanakeun adaptasi kebiasaan baru lamun kaluar ti bumi. Mun misalna eueuh kaperluan nya urang kedah cicing di bumi keur mutus rantai penyebaran virus corona. Walaupun di bumi ge urang kedah ngalaksanakeun protokol kesehatan jeung ngalaksanakeun adaptasi kebiasaan baru. Sakitu wae, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabrina. Sabrina, aya? Ya, Pak. Ya. Sabrina itu dibaca. Sabrina. Sabrina. Sok. Debat.
Debat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun sadayana. Alhamdulillah dinten ayeuna aurang tiasa kumpul ngariung dina acara debat ieu. Ngeunaan lebet ka sakola nalika pandemi corona. Ukituna mangga ayeuna kumaha pamadegan ngeunaan hal ieu ku tim pro. Nyaeta Tri. Menurut abdi mah tadi gimana Sabrina, maaf. Ngeunaan lebet ka sakola nalika pandemi corona ieu. Menurut abdi mah lebet ka sakola di masa pandemi ieu teh. Punten Tri, suarana kurang Kedengeran? kadangu. Udah kadangu. Mohon kadangu. Mangga. Nah, menurut abdi mah lebet ka sakola di masa pandemi ieu teh bisa ngan kudu tetep ngalakukeun protokol kesehatan. Nah, nya kitu abdi mah setuju mun sakola teh lebet di masa pandemi ngan kudu ngalakukeun protokol kesehatan. Iya itu kesehatan. Nah, terus nuhun Katri, mangga ayeuna pamadegan ti kelompok kontra kumaha Vina. Vina. Mohon. Atur nuhun Sabrina. Menurut abdi mah kurang setuju lamun kudu ka sakola. Langkung saena diajar di bumi wae. Sabab kan COVID ayeuna teh kan teu acan penurunan, jadi lebih mending langkung saena di bumi wae. Gitu. Hatur nuhun. Nuhun Vina, tim pro badi nambahan deui, Tri? Atawa cukup? Bade nambihan saeutik. Oh, mangga. Mun ceuk abdi mah leuwih mending ka sakola sabab lamun sakola di imah kirang efektif gitu. Atos? Nah, alhamdulillah atuh mun kitu mah ku hatur nuhun ka dua pihak geus atas mereau pamadegana ku kituna kacindekana atau tiasa ka sakola tina pandemi corona ieu ngan kudu nerapkeun protokol kesehatan nu bener sareng jaga nerapkeun adaptasina nu bener. Sakitu wae ti abdi hapunten bilih aya kalupatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sani Susanti. Debat atau sawalap, Pak? Debat deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun sim kuring Sani Susanti di kelas 11 Sota Boga 4 di dieu abdi bade debat swab tes antigen. Janten di zaman kiwari pamarentah ngadamel peraturan anyar nyaeta kanggo para masyarakat anu bade indit-inditan ayeuna mah anu bade indit-inditan ngangge kendaraan umum teh kedah di swab antigen. Tah eta teh pasti aya pro sareng kontra di masyarakat. Mangga di pihak mangga aya nu bade ngajukeun pamadegan kanggo tim pro. Tunjuk wae nya ku abdi. Mangga para dila.
Apa Sani? Janten anjeun anjeun ti kelompok pro biasa ngadugikeun pamadegana kumaha eta swab test antigen. Artinya apa itu teh? Apa? Artinya apa itu teh? Ya swab test antigen yang lagi rame dibicarakan di berita-berita. Jadi apa nggak tahu? Yang di hidung Perdila. Kayak gimana? Paradila teu terang swab. Tahu. Kedengar nggak jelas. Oh, swab. Pro dan kontra swab. Mutkeun abdi mah saya wae. Saya wae sih, nu penting mah urang kedah bener-bener gitu sangkan pencegahan virus ieu gitu. Atas. Kanggo tim kontra ka Siti aya mangga bade ngadugikeun pamadegana. Saha Sani, saha? Siti tayanya. Taya. Nggak ada Siti mah. Taya Siti. Wira tuh. Wira. Mohon ngadugikeun ti kontra. Wira ya. Wira tengah respon next saja. Kalita mangga dugikeun pamadegana. Ya. Menurut Abi mah swab teh alus kan ayeuna mun kan ada loba berita ngomong mun swab teh teu saya yakin eta nga aduh apa sih Pak? Ngajamin karena virus corona jadi aya oge nu atos kena tapi di etana di hasilna negatif jadi di bumi wae tong kemana-mana jadi tekudu aya Nuhun atuh. Hatur nuhun Kang Kalita. Mangga ka Paradila bade nambihkeun deui. Nya santeuna gitu aya pencegahan gitu. Pas aya dilakukeun pencegahanna. Atas wae Paradila. Kita pada nambahan deui. Ya, abdi bade nyandak kacintaan janten swab antigen ieu teh tiasa wae dilakukeun. Lantaran aya hal positif janten urang teh tiasa apal positif henteu diri urang janten bade ka mana-mana ge jadi henteu khawatir gitu. Sakieu wae ti simkuring hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Talita Rahma. Iya, Pak. Sawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinten ieu urang sawalakeun ngeunaan protokol kesehatan di Bandung. Sabab kasus di Bandung teras naik tapi ka rumah sakit Pinung. Menurut aranjeun, cara naon deui nu kudu dilakukeun kanggo nurunkeun kasus COVID di Bandung? Kumaha menurut Indira? Mangga Indira ya. Aya, Pak. Kumaha Talita? Kumaha cara naon deui nu kudu dilakukeun kanggo nurunkeun kasus COVID di Bandung? Disiplin 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, nggak jaga jarak, pakai masker, gitu sih. Aya naon deui cara nu biasa dilakukeun selain eta? Kumaha menurut Sabrina? Numutkeun abdi mah kumanya? Oh, teu hilap olahraga isuk-isuk jeung ngajemur awak tah di jam 8 nepi ka jam 10. Kan alus jeung awak teh. Terus gitu momen makanan nu bergizi jeung sayur, buah jeung sajabana. Cekap. Tuh. Aya nu bade nambihan? Atos cekap? Jadi, janten hasil sawala dinten ieu ngeunaan protokol kesehatan nyaeta ngalakukeun 3 disiplin kana 3M teras ngajaga imunitas tubuh arurang. Hatur nuhun kanggo perhatosana saran-saran untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tri Wulandari. Apa itu nih? Tri mangga debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina ieu kesempatan ieu urang sadaya kumpul dina acara pro kontra sakola online. Arurang terang akibat aya pandemi sakola teh jadi online pikeun teu aya karumunan di sakola. Kumaha pamedegaan hal ieu ceuk kelompok pro nyaeta Keisha. Keisha. Saya respon gentos. Tri. Jadi kumaha kelompok pro si Hanetia. Temanya apa? Bulan? Temanya sekolah online. Oh, setuju soalnya kan di Indonesia ya, apalagi di kota ya gitu, misal Bandung gitu ya, kene loba bahkan nya bertambah tuh, jadi nya mending di sekolah online kayak gitu, asalkan mah disiplin jeung rajin. Udah. Kumaha
kumaha pendapatna cek kelompok kontra nyaeta Alta. Alta, aya Alta. Abi, Ya, sok. reka dangu. Tri tiasa diulang deui. Jadi kieu kumaha pamadagan si Alta tentang sekolah online. Sekolah online abi teh kelompok naon? Kontra. Kontra. Jadi sekolah online mah cek abi mah mending sekolah di sekolah gitu. Janten murid-murid nugget biasa paham kanu naon nu disampaikan ku guruna. Kumargi ayeuna mah pami naon aya Zoom meeting kararitu teh sok di janten disalahgunakeun kitu ku muridna teh. Aya nu nyariosna mah teu aya kuota tapi hoream halakah itu geuning. Atau ieu nama teu aya sinyal padahal mah aya kitu we disalahgunakeun. Anu sakitu. Nuhun. Kumaha ti kelompok pro bade nambihan? Cekap ulan. Acara debat ieu anu dicukupkeun video heula. Kesimpulanna sakola online ieu teh tetep bisa dilakukan secara online ngan kedah aya pengawasan ti orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vina Suryani. Vina mangat. Aya. Vina Sawala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing sadaya. Hatur nuhun ka rekan-rekan anu geus hadir dina sawala ieu. Abdi Vina Suryani salaku panubu catur. Dina sawala ieu abdi bade ngabahas bahayana COVID-19. Ayeuna langsung wae ka Dea ngeunaan bahaya COVID-19 ieu. Ka Dea. Hatur nuhun ka panubu catur. Nya bahaya pisan COVID-19 ieu teh. Ninggal ayeuna angka anu meningkat, anu tertular sareng anu meninggalna. Jadi jantan COVID ieu teh bahaya pisan. Rasa kitu we ti situ. Hatur nuhun ka Dea. Salajengna teraskeun kana dampak COVID anu bari didugikan ku Sabrina. Hatur nuhun ka panubu catur. Jadi dampak negatif di corona teh nyaeta loba, bisa nyababkeun kematian oge saking bahayana jeung ya nular tuh. Terus teh pokokna mah bahaya we jeung kahirupan manusia teh. Nuhun. Hatur nuhun ka Sabrina. Jadi dina sawala ieu bisa disimpulkan bahwa COVID-19 ieu virus ieu teh anu nyerang pernafasan jalma. COVID-19 ieu teh penyakit anu kakara kapanggih vaksina. Sacan orang divaksin bisa nyegah ku make masker, ngajaga jarak, ngumbah leungeun ku sabun. Sakitu wae sawalana hapunten dina kirang langkungna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam sunat. Indira, mangga. Debat, Pak. Indira debat. Sampurasun sadayana. Mit kali ieu ngeunaan pro kontra kaluar bumi dina pandemi ieu. Sakumaha urang terang, masyarakat dilarang kaluar ti bumi salami teu aya kaperluan nu penting. Tapi aya wae nu teu nu patuh, tetep wae aya nu kaluar ti imah padahal teu aya kaperluan. Sok kumaha cek Keisha ti tim pro. Keisha. Keisha, mangga. Nggak ada. Gentos. Akil. Akil, mangga Akil. Iya, Bapak, bentar. Indira tiasa diulangin lagi. Nya sakumaha urang terang, masyarakat teh dilarang kaluar ti bumi salami teu aya kaperluan nu penting. Tapi aya wae nu teu nurut tetep wae aya nu kaluar ti imah padahal teu aya kaperluan. Sok kumaha cek Akil ti tim pro. Abi kaasup ti tim pro kusabab kan tiap masyarakat pasti aya kapentinganna sorangan gitu. Pasti nu kaluar age aya kapentinganna sorangan. Terus COVID teh geus lila kitunya, geus leuwih ka 1 tahun aya di dia gitu. Jadi pasti aya masyarakat nu kudu keluar kusabab aya kapentinganana sorangan nu kudu dilaksanakeun. Hatur nuhun Akil. Sing kumaha cek Kanetia ti tim kontra. Temanya apa, Dir? Keluar bumi dina pandemi. Menurut kuring mah nya jangan gitu. Jangan keluar dulu ya. Soalnya kalau misalnya keluar ya bikin nambah, apalagi sekarang COVID-19 udah meluap gitu kan. Jadi ya di rumah aja, jangan kemana-mana gitu, ikutin protokol kesehatan, dengar kata ibu. Seperti itu juga. Ya, ternuhun. Ti Akil ya deui. Atas cekap sakitu. Kukituna debat pro kontra keluar ti bumi salami pandemi teh urang cindekeun bahwa semua orang teh semua jalmi teh aya kepentingan masing-masing yang tapi teh anggar wae kudu taat karena protokol kesehatan. Cekap ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wira aya. Alta, Akil, Dea, Fadil, Hanet, Indira, Keisha, Nabilah, Naswa, Paradila, Putri, Ria, Sabrina, Sani, Talita, Tri, Vina. Atau sadaya imannya? Aratosnya? Atas, Bapak. Atas, Bapak. Oke. Wira aya tuh Wira. Kade bisi on wungkul.